Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang barudak dinten ayeuna? Mugia urang sadayana salawasna aya dina kasalametan sareng kasehatannya. Amin ya rabbal alamin. Di zaman ayeuna geus teu aneh deui lamun barudak-barudak zaman ayeuna teu wanoh kana kaulinan-kaulinan tradisional khususna tradisional Sunda. Tah sangkan hidup wanoh kana naon wae sih kaulinan-kaulinan barudak di tatar Sunda teh urang baris pedar wae dina laungan ayeuna nya. Tah, indikator pencapaian kompetensi anu kedah hidup hontal dina laungan ayeuna nyaeta hiji, nuliskeun ragam kaulinan barudak luyu jeung kaidah-kaidahna. Anu kadua, nuliskeun istilah-istilah kaulinan barudak luyu oge jeung kaidah-kaidahna. Anu katilu nyaeta ngajelaskeun istilah dina kaulinan-kaulinan barudak. Mikawanoh kaulinan barudak. Kaulinan barudak teh mangrupa kamonesan anu mindeng dilakukeun ku barudak dina mangsa keurineh atawa dina mangsa luang. Aya kaulinan barudak anu bisa dilakukeun ku sorangan, aya kaulinan anu dilakukeun ku duaan, aya oge kaulinan anu kudu dilakukeun ku lobaan. Salian ti eta, aya kaulinan khusus keur barudak awewe, kaulinan khusus keur barudak lalaki, jeung kaulinan anu bisa diulinkeun ku barudak awewe jeung lalaki. Rupa-rupa kaulinan barudak. Anu kahiji aya medar langlayangan. Langlayangan nyaeta kaulinan barudak anu biasana diulinkeun dina usum keur loba angin. Bahan ngajieun langlayangan teh aya kertas, benang kenur atawa gelasan, jeung sajabana. Istilah-istilah dina kaulinan ngadu langlayangan nyaeta aya tali timba, gelasan, ngarucu, jeung aya kapakan. Anu kadua aya kaulinan ngadu kaleci. Ngadu kaleci mangrupa kaulinan barudak lalaki anu mika butuh lahan anu lega. Kaleci teh biasana dicentang make ramo jajangkung. Anapun istilah dina kaulinan ngadu kaleci nyaeta aya kalang, centang, pot, sareng aya stik. Kaulinan anu sejenna nyaeta aya congklak. Congklak mangrupa kaulinan barudak anu make papan kai atawa plastik jeung kewuk. Cara mainna lombang dieusian masing-masing 7 siki. Ari lombang gede minangka lombang rajana mah teu kudu dieusian, dipaenkeun ku 2 orang teu bisa leuwih. Sanggeus kabeh lombang leutik dieusian, tuluy salah sahiji nu maen nyokot lombang nya dipapaikeun nepi ka beakna eta siki atawa kewuk. Istilah dina kaulinan congklak. Aya gunung, aya nembak, aya pecong, jeung kosong. Kaulinan satuluyna nyaeta aya galah asin. Galah asin atawa gobak nyaeta salah sahiji kaulinan barudak anu dilaksanakeun ku 2 kelompok. Anggotana bisa 3 nepi 5 urang. Ieu kaulinan biasana dipaenkeun di buruan atawa lapang anu lega. Saumpamana di lapang biasana kudu nyieun garis heula. Galah asin teh kaasup oge kana olahraga tradisional. Istilah-istilah dina kaulinan galah nyaeta aya asin, aya jaga, aya beunang, jeung aya maen. Beklen. Beklen mangrupa kaulinan barudak awewe anu make bal leutik jeung kewuk. Cara mainna mimiti bal dialungkeun sakali ngaceleng kana tehel, tuluy kewukna diawurkeun kana tehel. Mimiti nyokot kewuk hiji-hiji bari dialungkeun balna ngaceleng sakali tea. Lamun 2 kali atawa leuwih mah lasut. Lian ti beklen aya oge encerak. Encerak mah nyaeta siga beklen tapi make batu. Sondah. Sondah atawa engkle mangrupa kaulinan barudak anu diulinkeun ku cara engkle-engklean ngaliwatan kotak-kotak. Aya kotak anu ditandaan ku batu anu teu meunang ditincakan. Gatrik.
Gatrik mangrupa kaulinan barudak anu mika butuh tempat anu lega jeung ngagunakeun alat anu dijieunna tina awi 2 teuk-teuk. Tah ayeuna tiasa hidep tonton conto-conto atawa video dina kaulinan barudak. Contoh-contoh kaulinan barudak anu sejenna tiasa hidep tinggal di buku paket kaca 20 genep. Hatur nuhun kana perhatosanana, ulah hilap ngerjakeun tugasna sareng jaga kesehatan, wawas supanangan sareng nganggo masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.